Neneng, bade ka mana? Ke warung A. Bade diantar mal Neng. Asin ngerepotkan. Mal atuh, aiker Neneng mah. Ini si AA nyantek atau hari ngerepotkan mah. Nya, ayo Neng. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Bade ngomong. Ngomong naon A? Kumaha abu kan Neng? Kumahanya A, neng nantos dijodohkeun. Alah, kumahanya. Nyantos atuh. Anas yakin wen mudah-mudahan aya jodohna jeung Neng. Oh iya Neng. Nyantos A neng ari kuwi heula. Ya Neng. Pergilah kau di sana dengan dia yang kau cinta. Bahagiaku ikut serta denganmu. Aku hanyalah manusia biasa yang tak punya segalanya. Gerak. Gerak. Nikom. Sahanya. Waalaikumsalam. Yo wis yo budak nangis beunang. Benang ti mana? Di kebon. Geus geran bawa ka jero. Gerak. Geus geran bawa ka jero. Bawa dia. Yuk, yuk. Naon sete nipu ya? Itu lah ngaku sia teh. Tadi punya motor tiang Petruk. Itu. Oh, siang ngaku kene. Cek lanjang, langtungkeun. Rasakeun ieu. Angkat. Siap, hah? Mangget Aku mah. Ngaku siap. Dia gula. Oh, mangga bisa nipu. Goblok sia. Ojok oke dadana. Yuk, bawa ke Mang Alek. Geus ayo. Gerak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo naon dak, mama masih jojon. Kamana eta nama Alek? Nah, aya penting ya aja. Pak, ayo baru dak. Oke, teu dicaranan. Ayo naon? Geus ayo ta. Diuk di dia. Diuk. Ayo naon teh baru dapat acara leuwas kieu. Jadi kieu Mang, kedatangan abi jeung borak teh arek ngabenerkeun. Nggak bener kenaon baru dak. Jadi kieu Mang, kamari teh teh jeung si Ujang teh katitan si Darwis. Tanya nyelidiki budak ieu, soalna naon? Si Darwis teh rada curiga. Tah, pas keur ku abi diselidiki ternyata Maya teh terbukti nipu. Maya teh motor eta teh nanginjeum ti Mang Petruk. Aduh bener. Balik, Bang. Lah, terpercaya aing mah. Geus saya mah. Bi mun teu percaya mah tanya we ka budakna sorangan. Yang bener John, kamu itu nipu ya. Enggak, Bu. Yo, kieu mah lamun ibi jeung Mang masih teu percaya, wingek nita si Ujang kita neng Mang Petruk. Oh, Mang, ngaku, ampun, ngaku dah. Goblok sia naon nipu aing. Sabar, Pak. Sabar. Geus mantap sia ka ditu. Mantap. No Bi, sini Neng mana Bi? Aya di jero. Pengagaruan Bi. Neneng. Kah.
Nya mah bade naon? Astagfirullah. Arek naonnya aslinya ya? Henteu mah. Wow. Kadang Bogor si Darwis teh. Lamun Bogor tembak kalepun mamang sok. Asia, Neng, geus hayu lah. Kemana ah? Ka UA. Naon men bawa-bawa wae ditembak kencan. Nya mang. Abade naros. Neng daek teh nya. Nya dari. Nyotos hayu Neng, orang ke penghulu. Ayo. Oke bosku, sedikit tambahan dari kami. Mungkin ini hanya kesan ataupun kesimpulan atau makna dari cerita ini bosku. Hiduplah dengan apa adanya dan syukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena semua itu telah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Baik dan buruknya, baik itu takdir buruk ataupun takdir baik. Baik rezeki, jodoh ataupun takdir. Cukup sekian dari kami. Terima kasih yang sudah menonton video-video ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.